Mohon. Kalau rasa menuju panennya. Mohon. Kintal 5 kintal. Oh, Ya hujan. 2 kintal tuh aya anagenya. Ya 2 kintal teh atuh aya dihanap barulah di luhur teh ya. Mohon. Dia abdi motos barulah patos ararageung buah lagi. Kekacayan teh ada. Anu usaha pan susah nih Jang. Nah. Yang ngalakati susah gitu. Si Ujang nu udah mah meureun. Ah, Si Ujang sok kana naon ieu da mah. lama abdi mah teu damang icaran beas. Oh beas sabaraha beas di Ujang. Beas teh abdi teh ngical teh 14 sakilo. Berarti neta di dia mah per liter teh 11. 11.000. Niti mah nya. Kami kira oge cenah nih. Teh oman teh alo Hmm. alo ti istri gitu di bapak. Normal-normal we. Ada perebutan. Oh, rebutan sami di abdi gitu. Gimana gitu? Abdi mah asli mah Cijeumeur Wates. Hari istri mah orang Gerbit tuh.
Sama tuh Pak. Alhamdulillah panen Pak. Mohon alhamdulillahnya. Cuman tuh maksimal pengintarnya. Panas teuing pan nya taya hujan pan. Mana terkedah di poe deui. Oh di poe deui sakedapnya. Garingnya. Ya, tapi alhamdulillah pengintarnya ayeuna lamun diical parena teh nya. Becai masih normal pengintarnya. Ayahnya. Karena di sebagian mana yang terus selesai. Saya masih kena normal. Biasanya. Soalnya ning ari kawis cai mah ning lumayan ning nya jeung kieu teh deh. Yang katangi teh. Oh, mohon. Soangnya. Kaminya. Ical. Jadi itu tas 12.000 Pak. Berpenghasilan terada turun drastis nih Pak. Ayam kan di urang tanah amun kalau teh si tanah teh garing pisannya Pak, langsung garing. Lamun dicebor teh si cair teh langsung aya teh nya langsung nyerap. Konenya awal diceborangnya pan si cairnya jadi panas penginten Pak. Kurang maksimal. Model iya we sawah geningannya ayeuna sawah aya cayan oge kan teu maksimalnya Pak teh cara musim hujan. Pas teu tiasa nya? Saya mah aja. Nah, panasnya Bu luar biasa. Panas pisan.